panas jasa. Jadi mah bete. Kemana sih jelema hiji acan? Hideung eueuh di. Nah, itu si Eva. Neng, kenal? Yuk dia panas, jalan tuh nih yuk di lagi dia. Yang lagi di dia kumaha atuh? Ai busat dah di bejaan hese panas. Kasih hideung si Ues keneh. Hidang-hidang geus US memanisnya ho. Buset, di kamari nanyakeun kaneh bae si Ues ih. Ieu be urang teh sakieu ganteng saingna. Pak, biasa be mikir gitu teuing. Ngelel sagala. Salah meureun ganteng sakieu mah. Ganteng ti mana bawa gantengan kena si US hidang-hidang ge. Manis. Buset, tak ngomong. Sudah ngomongkeun si Ues bae, mending ngatur kana yang ojek. Wah, tukang ojek. Dina lagi tukangan bae. Pas tukang ojek bae. Ka dieu ke malikna Iya, geus punta tawa sukuna. Atuh muter ge ulah balik di ka dieu nya saru kana jeung bohong di tukangan. Ai kitu geus kudu kumaha? Atuh geus jarupan ka dieu yeuh. Eta ieu motor tas, awas tah eta suku. Muter ge teh kitu teuing, balik di dihareupeun jeung di tukangan di bae. Heeh, motor carewat eta. Geus tinggi ya. Muter sagala. Tukangan deui. Bingung geus ngomong-ngomong ke si Ues. Mege sadar ai jelema kana hideung mah pas kitu jore. Hideung pahit. Putri, biasanya duaan nih Seka. Sekana ka mana emang? Nyaho kemana bola? Deden kemana? Deden ka ditu mau kemana? Kemana-mana ge mau lebejaan. Dulu. Kemana Put? Terus naon? Orang main di batur. Lu sedang maling? Apa itu? Seru aja maling. Sok ngajorekeun si Ues bae. Atuh ya. Nanyakeun nya bae. Jelema eueuh. Nu aya di dihareupeun. Woi, sia ti kamari bogohan duaan bae di dieu. Mana-mana ge mang aya bobogan mah duaan. Lamun cenah tiluan bahaya. Bahaya kunaon? Maksud teh nyaho. Lamun tiluan eta berarti jeung setan. Berarti saya nganggap aing setan. Eta dina ge bahaya nu kitu mah. Pan sih kitu amat. Ngaganggu bae mang lah. Aturan cenah setan, mun setan mah kudu ngaganggu. Di mana-mana ge setan mah tukang ngaganggu. Mal aya tingari bolong aya setan, aya ngaca. Setanna setan ieu. Nah, duda garing. Duda garing. Laku aing karek nyaos ya. Eta si Ali dicopotnya ke kamari. Lain dicokot, dipenta, dibikeun. Ya terus Kita beli sabun. Atuh mending pake beli kopi ku aing. wah bener. Aing teu boga kopi jeung rokok. Persia ke ilung nginum kopi. Panawala mah teh nyaho lamun eta duit si Ali. Ya gue mah ikut bae. Atuh geus ayeuna kumaha coba hayang. Atuh lain kitu karunya sia carekan kumana. Mana sama. Nih rempong. Sosok kitu. Kitu-kitu ge bogohan. Bogohan sia tah. Pan siapa ka bogo si Ali mah jadi diatan ku sia pan si Ali bebaturan sia meureunnan. Nya ku sia di deukeutan si Eva. Naon? Cicing, tanaman makan pagar. Pagar makan tanaman. Busat. Oh nya. Ieu aing bunga hijina ge. Nah, Ngomong ge geus tibalik teh becus disinkeun. Tidak. Tanggung we. Tanggal hiji lain. Si lebay. Jadi tanggal hiji. Tuh habis bae. Yuk tuh tanggal hiji. Tanggal hiji tambah lain. Ayo kiraan mumpung uji ka mana tuh. Ayo. Naon bobogohan gente teu jelas. Naon ngomong bobogohan si Ali. Nu aya nya nanyakeun si hideung. Boroning aing nu dihareupeun sakieu gantengna. Nu tanyakeun si hideung. nu bener nanyakeun si hideung si Eva. Oh, Emang sih ganteng? atau iyalah. Yang sih itu jelas pemerintahnya ganteng. Ulah gitu atuh mang seri kita baru kenyana. Put, itu tangkal hue tuh.
ayo. Kalau Anak main main eta lapar. Ih, tangkal. Letik ge. Itu tuh aya nu gedena tuh. Ayo, terus orang digorengnya. Ngan Kan tanggal leuwih. lapar. Tuh, ayo Itu kan tengah ngalahui sorangan teh nya. kunaon sih Put? Naon? Ih, jukut, tangkal uwi itu. Biasana yang geus lah. Mumpung mau jelemana. Jelema euy nya Put. Mun aya jelema ke urang digebugan deh maling hui. Sayu dirang. Nah, ieu na ingat teh da. Ih, emang tuh bisa? Aku buka Beput. Calang mah ieu teh wae. Emang dog calang disebut calang. Ayo geraan. Bising kabudaga aja lemah, kan orang nak maling. Maling ngomong. Nah, iya Put. Kurang cabut yuk. Aduh, aduh, aduh. Ayo Put. Orang cabut bisa teh nyabut na. Kayak omon orang enggak sebeu karak bebeja kanu bogana. Jadi orang Mau mau bebeja. Kasih amat sih Put, singkap dari aja mana? Woi, eta naon nu rusakan? Ucing apa maling? Ucing. Wah, siapa malingnya? Ayo Put, becil. Put gerak. Aduh, Putri. Ini orang ngopi bae ngopi lah. Ngajakan ngopi, bawa duit si Ali deh. Lain, lain nama. Bener ya? Oh, Awas ya. ngopi itu doang. Ayo lah. Gayut. Nah, ngopi. Ngopi ke mana, Di? Atuh hai ke mana we ngopi ieu? Ke warung. Awas ya, ngopi ke warung jalan nu baheula di tahayang aing. Baheula karek kamari ayo geus lah. Oh, ayo geus mal. Saya aing. Heh. Heh. Heh, kunarangaan sih eta budak lompatan. Kunaon ngaromong lain tulungan. Ih, aya maksudna lompatan. Kepung tukang hui, ayo geraan. Dari kepung tanggal hui. Kepung tanggal huwi naon? Mandak maling hui ditepuk air tukang hui geraan. Gedeng. Ieu kumaha cenah Mang? Cenah kepung tanggal huwi. Nya teh jelas. Teh jelas lompatan teu pararugu mah jadi kepung tanggal huwi. Hah? Enggak jelas. Asa teu jelas lompatan Hendak maling gitu. hui, maling gak encan geus kanyoan teh heula, mangkana gegeraan lompat. Woi, dosa. Iya, oh maling huwi. Oh, tadi ngomong maling hui. Geus ayo geura lompat teh, Pak. Oke. Action. Geraan hui sing kebetulan mana? Woi, eta naon nu gerasakan? Ucing apa maling? Ucing. Wah, siapa malingnya? Nyawa maling nanya deui. Geraan Put ayo Put. Jurang cerita kumaha ieu? Kumaha? Ya nyaho Cepet kenal. Action. Put teh amat sih Put sing kebetulan jelema. Woi, Eta saha Put? action. Lah ganteng di mana? Gedeng. Action. Lah gantengan El Cukan. Action. Buset. Di kamar ikan Action. Wis mendingan ngopi ya. Nah, ngajakan ngopi. Kop. Action. Jelas sih. Maling huwi. Yuk. Action. Oh, maling huwi. Maling hui. Bisa geura lompat. Kemana sih